mulai ya ndek wabatinah teh kikituan heula teh hese eta kos kitu teh hese hiji-hiji terus ka sungut terus ka beteng terus ka dubur terus ka kubul terus ka suku hampura Gusti ieu suku teh pake lalengkahan bae duh ieu ngalengkahna ge ieu sabenerna mah tanah gati Gusti anu ku abdi dilengkahan tanah-tanah Gusti Allah ya Rabbi Gusti hampura abdi ngalengkah di luhur tanah Gusti besi ieu lelengkahan abdi teh sesuai jeung aturan Gusti hampura tah eta teh lain di masjid keur lempang keur diuk terus bae tah urang belajar ngaranna engke lamun terus-terusan bakalna bisa engke lamun geus bisa urang jadi ahli lamun geus ahli tobatnya jadi makom mulai urang boga makom tobat ngaranna nah didinya dosa naon bae langsung bae ka istighfaran ku urang tak astagfirullah urang mah aya bae lantaran urang mah lain nabi mah maksum moal aya dosa urang mah jelema biasa aya ngan urang teh dititah tobat tubu ilallahi taubatan nasuha sehingga tobat teh jadi makom ngeunaheun urang teh kulantaran boga loba tobat terus bae keur lempang keur di mobil keur diuk keur sare gedeg sare terus bae urang mah tobat ka Gusti astagfirullahalazim nginget-nginget tadi teh hampura lain deui engke ge salatna ge ngeunaheun geura ge lantaran geus eueuh dosa nu ngahalangan kana ngeunahna salat eta adalah dosa ketika eueuh dosa salat hampang Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim sami Allahu akbar ku hampang-hampangna zuhur ge 2 rakaat aduh ngaco sama salat bos gitu nu ndek usul ka Gusti Allah teu kudu dihayal-hayal laksanakeun bae mulai syariatna naek urang ka tarekatna engke ge hakikat bakal aya sorangan asal geus datang ka hakikat bae ge geus nikmat neuleuh naon bae Allah dina harti urang teh kagambar bae ta Allah teh geus teu sieun ku pejabat geus teu kabita ku dunya hiji bae Allah geus mantep tah mun geus kos kitu tah nah eta kumaha eta iya konsepna wazaru zahirul ismi wa batin piceunan geura teh dosa zahir jeung dosa batin carana kumaha atuh kiai miceunan teh tinggalkeun secara zahir istighfaran sungut urang istighfar qalbu urang tobat mantap tobatna per detik tobat bae tobat teh per detik terus-terusan tobat teh sehingga tobat teh jadi makom geus belajar heula tobat engke jadi bisa lamun geus bisa jadi ahli lamun jadi ahli tobat ieu deuk di mana bae ge ku ari datangna dosa teh geus moal bisa lantaran geus ahli tobat geus belajar heula ku ari urang tobat mimiti zahir istighfaran make sungut mata istighfar astagfirullahaladzim tujukeun ka mata astagfirullahaladzim ya Allah abdi hampura Gusti tina dosa mata teh lain nu abdi tapi nu Gusti kemudian dibikeun ka abdi hak supaya abdi teh bisa neuleuh ku ari nu dideuleuhna makhluk Gusti ieu mata nu abdi dipake ku abdi ieu mata nu Gusti dipakekeun ka abdi hak na sakadar neuleuh nu dideuleuhna ieu makhluk Gusti hampura Gusti tina dosa mata lantaran abdi neuleuh ka makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai nu bogana geus encan urang tah tobat kos kitu hiji terus we per detik hampura Gusti eta mah teu kudu di masjid teu kudu di masjid tah kos kitu mah di jalan di mobil terus bae urang keur naik mobil di hareup teh neuleuh awewe di sisi jalan putih amat taping-pingna ya Allah dosa langsung astagfirullahaladzim sugan bae di hareup aya nu leuwih ti kitu Allah lain tobat glot astagfirullahaladzim Gusti mata abdi cikeneh pake neuleuh awewe aya hasrat Gusti hampura Gusti ieu mata teh lain nu abdi nu Gusti engke bakal dibalikeun ka Gusti ku Gusti bakal ditanya eta nu aing dipake naon ku sia cikeneh abdi neuleuh makhluk Gusti pohoan ka Gusti abdi ciptaan Gusti mata ciptaan Gusti neuleuhna ieu hawa nafsu abdi nu dideuleuh makhluk Gusti abdi resepna hawa nafsu abdi hampura Gusti moal kaburuna naon asana urang lamun kos kitu bae tah moal kaburu
geus moal kaburu bae ieu lain kitu sia atuh dihareup wah kalauna kenceng teh kunaon loba jelema mantap mantep tah heureuh hese cuci mata heula aja dideuleukeun urang cak Allah teh ayeuna naonan sia paneta mata nu aing engke sia bakal balik ka aing ku aing ditanya sia aduh sia lamun teu tobat tah eta entak ye wazaru zahirul ismi wa batin carana kumaha ninggalkeun tobat sanggeus teh urang ninggalkeun secara zahir tobat sakumaha tadi wari ceuli ya Allah ya Rabbi astagfirullahalazim ceuli abdi hampura ieu ceuli teh nu Gusti lain nu abdi ulah pacar nu urang nu Allah nu mentak ke ku Allah teh dibere ngadenge ke ku Allah dibere torek atuh nu Allah ieu untuk mah Allah wae kadang-kadang orang waktu ieu kulantaran torek bae ka rumah sakit geus puyeng jasa pohon ka Allahna cak Allah sia tuh lain ka aing ka dokter mah ka dokter bae tapi ka aing bae teh nu norekeun ge aing nu norekeun sia teh aing nu mata ku aing ditorekeun sia ngadengkeun musik malulu jaipongan sagala naon sudah mah sia inget tah ku aing ditorekeun sia ayo sia ka dokter tah tapi ka aing dikorek-korek ku dokter dibere obat cager cak Allah teh cager lain nang dokter nang Allah cak Allah teh korek-korek dikorek-korek kudu moal cager sia ku aing terus aing mah ditorekeun eta kepaeh sia teu kumaha Allah bae ngan urang mah teu nyaho bae jadi urang mah loba demo ka Allah teh tungtuna mah ngomong Gusti jabatur mah can tarorek aya abdi kunaon ditorekeun Gusti asana teu adil jeung sia jebut teu adil ka aing cak Allah demantak rame jasa ieu ribuan jelema jutaan jelema mohon ka Gusti Allah Allah nama biasa bae maha sagala-galan teh Gusti ieu ceuli nu Gusti haju diwikeun ka abdi hak pake nah abdi ngadengekeun suara-suara makhluk Gusti hampura Gusti ieu ceuli dipake ngadengekeun suara makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai penciptana janu Gusti pan hampura Gusti besi aya naon gitu dedengan nuku Gusti tadi gitu tadi menangkeun hampura irung guari hampura Gusti irung nu Gusti teh irung loba jelema anu dioperasi polip irungna lantaran aya gangguan nah ieu abdi mah normal Gusti pake ngambean oksigen Gusti di samping oksigen Gusti ieu teh pake ngambean sagala ambean nu sengit nu bau jeung sagala rupa Gusti ieu teh nu Gusti hampura mun abdi poho ka Gusti sebagai penciptana zaru zahirul ismi wa batina dosa zahir teh yani alaniyatahu dosa anu ngedeng kadeuleu ku mata berarti dosa-dosa jasad dosa nu patalina kana awak zahir kadeuleu ku urang nomor kadua dosana dosa anu batin nu tersembunyi sir nu aya di jero qalbu jauhan dosa zahir jeung dosa batin teh wajib kudu dijauhan kurang tinggalkeun insyaallah di zaman jahiliyah baheula zinah teh zinah lamun zahir eta dianggap dosa tapi lamun tersembunyi teu kanyahoan eta teh halal di zaman jahiliyah teh boga aturan kos kitu tah lamun ngalakukeun zina jelas-jelasan kadeuleu kanyahoan ieu kena sanksi hukum haram tetep di zaman jahiliyah ge aya haram halal aya sebab baheulana aya hukum yakni kitab Injil nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Isa alaihis salam setelah kabelah dia 500 tahun lenyap ditarif punyana 500 tahun ka dieu akan hukum sadaek-daek bae sanajan aya eta hukum teh teu dipaelu ku jelema teh saat eta teh turunlah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibere wahyu Al-Qur'anul Karim iyalah teu beda jeung Injil teu beda jeung Taurat teu beda jeung Zabur hiji nauhidkeun ka Gusti Allah hukum-hukumna akur bae zina baheula haram ku ari ge haram mabok baheula haram ku ari ge haram terus akur-akur bae adapun aya perbedaan-perbedaan jeung Injil jeung Taurat ku ari perlu dikoreksi coba Injilna tahrif apaan teu coba Tauratna tahrif apaan teu
anu nurunkan hukumna, nurunkan kitabna Allah kene. Kecuali bangsa puru-puru nusa utak saeutik yang mungkin aya beda ngan mayoritas nama aku. Nih kulantaran zaman jahiliyah teh seperti eta, kabelah dieuna masih keneh eta teh hukum-hukum kos kitu teh tak dilakonan. Zina ketika kadeuleu nah ieu kena sanksi, ketika sembunyi mah teu kanyahoan caknya halal. Zina teh di zaman jahiliyah, kuari di zaman SBY hampir kos zaman jahiliyah. Kuari teh aya hampir jasa mirip malah leuwih bahaya kuari, leuwih jahat kuari. Baheula mah lamun aya anu kadeuleu kena sanksi zaman jahiliyah mah kuari mah dicitra ambalaya eueuh kena sanksi. Dicitra ambalaya. Tah di dinya tah. Di mana kiai tah? Di mana? Ah pokona di tah bae tah di tah. Di mana sih? Kawasan. Ku pake kiai nyaho eta barang liwat cangcut ambalaya. Teu kaburu kacokot badan gunyana. Ya Allah ya Rabbi. Ai di dia dipuri mah aman. Alhamdulillah. Artina aman teh deuk kukumaha ge teu kukumaha. Aduh Gusti Allah lagu ge perzinahan di urang ya Allah ya Rabb. Kumaha buage di akhirat teh tanggung jawab negara terhadap pezina-pezina, perlakuan-perlakuan. Ya Allah ya Rabbi ada ringgis desa ieu nu liar geus sakitu luar biasa lobana anu dilokasikeun ku pamarentah khusus ambalaya sarua anu geus aya anu encan aya dek dijieun deui loba geus puguh di hotel mah geus puguh tempat rekreasi mah kuari ambalaya di unggal-unggal perumahan. Masya Allah leuwih tibatan zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah mah tadi anu ngedeng mah nu jelas nu zahir kena sanksi, lamun anu sasamaran kakarakteuna naon kuari mah nu jelas nu samar masalah leuwih jahat kuari. Masya Allah matak turunlah ayati wa zarullahiral ismi wa batinah, tinggalkan kumarana kabeh dosa nu zahir anu kadeleuan ku mata nu patalina jeung awak, baik dosa kabair maupun dosa sogoir, wa batinah jeung dosa nu tersembunyi anu ayana di jero hate. Dosa naon anu di hate? Dosa hayang kalem ku jelema salat, hayang kadeuleu ku tatangga salat, hayang kadeuleu ku mitoha salat, hayang kadeuleu ku pimitohaeun salat, hayang kadeuleu ku murid salat, hayang kadeuleu ku guru keur carita salat, keur carita puasa kitu kene ria. Ieu adalah batin dosa nu aya di jero hate, lempengkeun Allah nu nitah salatna Allah, anu ngalaksanakeunana nu ngamampuhkeunana nu ngawasakeunana Allah, nu rek kaganjarna ge Allah. Ka Allah bae sia tuh. Lantaran ke urang di akhirat teh kapan dipanggil ku Gusti Allah. Prede. Abdi nun coba salat dah, periksa malaikat, periksa ku malaikat. Tata salat tarawih tah. Hayang naon tah salat tarawih tah? Coba hayang ka aing apa hayang kalem? Hayang kalem. Kusaha baca hayang kalemna? Ku pimitohaeun. Mana pimitohaeunana? Mana panggil? Panggil pimitohaeunana ka dinya. Tah. Ieu jelema tarawih. Liwat ka imah sia jeung deui nyana salat tarawihna hayang kalem tak kusia ku pimitohaeun. Cak Gusti Allah titah cokot ganjaranna kanu hayang di alam tah. Cokot ka pimitohaeun lah. Nama tuh teu bisa ngaganjar, anda teu bisa ngaganjar, bilukeun ka ditu. Ka mana? Itu tuh. Itu mah seuneu, ka seuneukeun. Dikanarakakeun. Batin da batin. Naon deui? Asun.
batur nu maju warungnya anu gering, batur anu maju usahananya anu pengek, batur nu kabeli mobil nanya nu ngap-ngapan, batur anu kabeli di mobilnya anu di opnam. Ieu karana hasud nu kos kitu. Ieu teu meunang aya nikmat di batur haju yang kelik bae. Eta panyakit batin nu kos kitu ngaranna. Wari sombong. Udah kos kitu bae ku tetang kototeng. Ya Allah, mobilna jeung nyanana dibeli ku aing, kabeuli kabeh. Eta ngaranna sombong tah kos kitu tah. Bisa naon si sia teh aing ngadu jeung aing, sombong ngaranna. Bukan naon si sia aing jeung aing, sombong ngaranna. Atau keur sorangan bae rarasaan ja aing pangsugihna, aing pangkasepna, aing pang sagalana. Ujub eta penyakit-penyakit batin nu kos kararit. Tinggalkeun wa zaru zahirul ismi wa batinah. Dosa-dosa anu zahir mah anu kadeuleuk ku urang ku ari dosa teh hartina nu julayaan jeung parentah Allah Subhanahu wa taala nu kitu ngaranna dosa tinggalkeun. Urang mah pan ku ari nu diparentah ku Gusti Allah teh dilaksanakeun, nu teu diparentah dilaksanakeun. Dosa malulu urang. Leletikanana urang dihareupeun imah isuki-suki bae mantes mandi bari ngarokok aya kopi dihareup. Nu merena pamajikan urang. Cek pamajikanana bari diuk di sisi Haji. Ke kamana teh seur bededeulan. Tuh nu liwat loba jasa cakeun eta. Nu liwat loba jasa neleukeun karyawan. Tuh itu mah rada bagus tuh budak tuh. Cakena mah meureun teu dosa eta ngomong kos kitu teh neuleukeun kos kitu tah eta. Ya Allah ya Rabbi. Yang geus kolot umurna 60 tahun. Ya numpuk-numpuk dosa mata doang yang lumayan da dicolok ke ku malaikat eta. Ya Allah teu bisa sadar eta geus kolot ge teu bisa. Henteu kieu lah aing mah geus kolot budak, ulah sok cari cing di hareup. Kunaon emang ge? Lah ribet aing geuleuh sia. Aing kalangan ku sia. Tolong teh Ki Haji. Sok dirija. Sok nyian-nyian dosa, raka sia, mata sia tah. Geus bae urang kudu nama peureuh. Tinggalkeun nu geus manggeus bo aing 50 tahun ka tukang deulean bae bo teu katobatan meureun kumaha. Geus ku ari mah moal deui aing. Hayang-hayang teuing mah neuleukeun nu di imah bae. Jadi siap, diuk diharap, buka baju. Nek naon aing hayang neuleuh di jalan mending neuleuh nu sia. Dalah kutang buka. Ih, sok jangan naon lain naon, lain deuleuh sia mahal. Daripada aing neuleukeun batur. Aing deuleuh, incuran deuleukeun di. Aduh, Gusti Allah nu agung. Eta mah halal rek dideuleukeun ge masalah. Anu di jalan mah haram adzabiyah. Ulah di urang mah teh hesepan ku ari. Di Arab mah kan rada deres di Arab mah. Sajore-jorena di Arab lantaran nya mah make borongsong kan ka dieu. Kadang-kadang mata anak ge atuh teu kadeuleuan kapan make cadar. Deres urang teu bisa neuleuh di Arab mah teu bisa neuleuh. Sejahat-jahat dari Arab pelebah aurat mah tetep mereka tutupan. Coba di urang mah masya Allah tuh hese aja urang make jilbab. Aya ge jilbab sakieu sapotong ada deres geus ai ieu ditutupan ai ping-ping ka mana-mana. Da kumaha deui coba ayo. Geus hese bae di Indonesia mah jadi urang ieu hese jasa. Mata kata asal keluar berarti imah mata mah geus berdosa bae pasti jasa. Mata mah geus pasti jasa. Mantap kuariba atuh nu bagus mah geus ulah ka mana cicing bae di imah cak tatangga teh jeung cak murid-muridna kiai bloonnya kunaon emang bloon nya ditahan ulah ka mana nya ka mana bae kiai da si tolol ka mana bae ja kuariba dek kiai dek teh asal geus loba keluar we pasti bae neuleuh aurat. Ajupan iya hatena encan bisa aja encan dimimitian dijaga pan kunyana encan dimimitian dijaga encan dimimitian di naon gitu ngaranna di lempeng-lempeng hatena ai kitu mah nu geus tapakur sering gitu ngabebener hate
ketika aya berem atawa teu melu rada deres panencannya nana encan ke arah batin asal neuleuh gelis atuh aya sir asal neuleuh goreng cakate teu resep tamah padahal tak kikituan teh doraka pan itu mah hideung itu mah pendek eta doraka pan kos kitu teh cak Allah pan eta buatan aing kabeh kunaon atuh sia ngagoreng buatan aing lain hayu ku sia disyukuri kadanan sia atuh ku syukuran mah ulah-ulah ngomong janjieun teu becus atuh pan sia mah padahal buatan aing urang tapi teu sadar pan kadinya satungtung urang can ngaberesan hate kitu bae urang deuleunan naon aju kadeuleu bae pan urang urang naik angkot kebeneran jeung si Mbak make rok mini pan didinya sanajan urang make sorban dideuleukeun bae tadi komo buntu make sorban sakilang make sorban bae cakate urang seutik deui tah seutik deui tah asana urang make nyere mah disingkapkeun ku urang eta kumaha alaqora zahirul ismi zahir dosa lu zahir eta kakarak mata doang masyaallah encan cili encan kebelah ditunah tu ayeuna mah kitu main catur encan main gaple main remi encan main bola kebelah dituna encan gegendengan jeung awewe encan kebelah dituna mah kholwah jeung awewe di kamar kebelah dituna mah kabair mawaan simba zahirul ismi wadar tinggalkeun wa batinah ieu hese mah tarolah nu zahir mah beureun naik ustad teuing mah nyana kajaga ku kaustadan tad ban kitu resep daek atuh aing mah daek mah daek we geus aing korep ustad pan geus lain ka Allah nyana ge sarua lain ka Allah teh isyarat mah teu meunang Allah berarti teh mah kadeuleu ieu mah lain waktu aing pan ustad budak kumaha cenah lamun aing mah mawa kos kitu eta kan eta kos kitu teh geus teu bagus eta jadinya nanti kehalangan ku kaustadan lain ku Allah jadinya nama sieun geus sieun digorengkeun ku manusia lain ku Allah sanajan kos kitu rada deres belah heuladanna rada deres belah daripada diomong di tak ustad ngeboncengan si mbak aing mah karena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar ustad tolol aduh Gusti Allah ya sejasa ya sejak sehingga jauhan dosa ya urang ya Allah ieu kakarak dosa zahir doang komo dosa batin mah nu nyaho iwati Gusti Allah meureunana di dosa urang ria teh ujub teh takabur teh nu mantak itu dipetakeun teh dosa teh di dieu aya latifatul qalbi di dieu teh aya nafsul lawamah al-lawam al-hawa al-makruh al-ujbu al-kibariyah az-zulmu al-kidbu al-ghaflah nah eta teh nu kudu dipiceunan lalaunan ku urang bari merenung ka Gusti Allah miceunan laom cuad-cawad ka Gusti Allah miceunan hawa miceunan makruh miceunan ujub terus bae ku urang aya ti dieu teh handap ka dieu nafsul ammaratu bisu nafsu amaratu bisu teh naon ieu teh eusina teh nah al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru asawat al godom eta kan kudu dibicenakeun ieu penyakit batin teu kumaha miceunanana nya hoge pan encan urang meraktekeunana ge kapan encan nu mantak ketika jol teh urang geus aya tupukar tapakur langsung bae resep jeung teu resep pan eta mah ngaranna syahwat aing geus makan ku urang diomean ketika aya nu resep dadamelan Allah daek sih tolol kene we teh kiai blon tapakur ku tapakurna teu bener tapi rada deureuk ketika manggian sakitu bae mantak atuh sanajan kuku bahagia tetep bae ka Allah boga pikiran kieu atuh nyana-nyana urang-urang lantaran jasana jan dideleukeun nyana can puguh daekeun jeung dina daekeun ge jaing mah teu maksud kan mantep kan mantep dideleukeun resep eta mah syahwat lah ulah atuh pan urang nanggeus terus-terusan mikiran tafakur jadi aman ketika urang neuleuh di kota nya paruti nya bagus ngalaluis tapi lamun urang ku nafsu mah bagus amat nafsu kan
resep amat nafsu kan. Tapi lamun kurang dipikir mah jiatu nyana-nyana urang-urang kunaon dideleukeun jasana jan dideleukeun nyana can pugu daekeun di bandek jan dina daekeun ge jaing mah teu maksud naon dideuleuh tuh ngadoraka-doraka saha tadi kota nu boga pikiran kos gitu. Ayo coba ya sabaraha ribu jelema teu ceuli anu kos gitu bae ge. Ulah Ki Haji ulah lain Ki Haji da bae lah. Ki Haji na malah mah bagus sangat jata akur jeung nu di imahnya. Tolol tak Ki Haji. Coba ayo. Mantap kajar resep ka kota ge. Ka kota deui lah. Bukan cuci mata. Lain cuci mata ngerebakeun mata. Eta titah ditinggalkeun wazaru zahirul ismi wa batin. Masya Allah. Yes, saya tinggalkan di urang mah ya bab aurat bae di Indonesia ya di Indonesia jasa. Di Arab mah rada deres lah di Arab. Di Arab mah rada deres rada. Mentak eta urang hese jasa ketika tawaf. Satu sisi urang teh dititah tawaf. Satu sisi urang tawaf teh babarengan jeung awewe. Tarolah ai ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklif ke mazhab lain. Ketika orang teu bisa ngamankeun wudu orang bisa orang taklif ka mazhab Hanafi nu bagus berarti wuduna keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna wudu teh jang toab jadi toab jeung wudu sapaket berarti kudu ti wuduna bagi anu ngarti tapi lamun nu teu ngarti wuduna wudu Syafi'i toabna toab Hanafi pembatalanana ja bodoh teh atuh teu naon ja bodoh mah da yang dituduh-tuduh emang bodoh bae bodoh ieu cenah kula mah bodoh nek dibawa ka kuburan bae kieu cenah mah hook tolol bodoh hook teu bisa sapaket mah wudu jeung salat jeung toab sapaket nah kuduna ti wudu heula taklif ka Hanafi kemudian jeung toab namun bisa nah belajar kurang bisa eta mah gampang ketika orang antal jeung awewe gampang tama taklif dia geus ka Hanafi teu batal tapi miceunan resep mah itu budak geulis amat hese. Aduh itu orang di Banon bangun airuna mancung jasa lain babacaan innal afwa wal afiyah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sholatu wassalamu ala rasulillah sallallahu Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah kuduna mah maca eta endang mancung amatnya iruna bagus tah Masya Allah orang mananya KTP na orang mana suratan gitu nomor HP na sabaraha tolol tah budak keur toab kapanggih jeung urang India, kapanggih jeung Pakistan, kapanggih jeung Libanon, kapanggih jeung urang Turki. Urusan toab nama babari, pembatalan nama babari, miceunan eta tah resep nu hese. Nah, iya satu sisi urang dititah, nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ke irah ge. Eta. Kabarengan urang jeung urang takron yang hideung. Beran hidup jangan rombongan brus urang aja hidungnya bau tuh budak tentu dawa urang ibadah toab nyarekanan batur malulu sugut tangga hate kan Allah mandelekeun innallaha yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum kumaha anu watak hararese jasa urang hayang kusu jasa toab mantak nu bagus batu tungkul we toab teh urang peureuh bari babacaan atau babacaan onam lah teman tadi dititah sapira doa menta tunggus teu kudu atau baca Quran baca sholawat ayo coba deuleu nu toab aya nu kitu jauh malah masuk nutur-nutur saya nutur nah lumayan cek nya teh keur toab lumayan encan sae aja geus beres urang di masjid yuk baik ye pantitah nelekeun Baitullah Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman doana terus bae ka doa eta keur teu ngadoa ge geus nelekeun Baitullah urang diganjar 20 derajat nelekeun bae gitu sakedeung mah nelekeun kieu aya nu liwat bancung eleh Baitullah ku irung urang ieu bam muter ka dieu aya deui nu ti ditu ka dieu muter deui Baitullah na teu kadeung eta urang hese Masya Allah matak Fudel bin Iyad bangis teu ka masjid-masjid Jumat geus teh eta mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin tah ilah huwa zaruhul ismi wa batinah
taruhlah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad pangkat kiai mah rada deres rada bisa rada encan bisa mah rada tapi pelebah batin mah hese jasa ria teh ujub teh anu tadi dicaritakeun teh masyaallah sakitu hesena dua eta tadina latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu latifatun nasi inna nafsala ammaratun bisu esina sakitu tadi nah ieu nu hararese mah kos kitu. Nah eta teh nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot supaya miceunan penyakit eta. Ulah ngahayalkeun hayang jadi wali, ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin, ulah piceunan bae eta wali mah datang sorangan. Ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapalih jeung Allah hese jasa. Hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapalih jeung Allah. Datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa maka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teu kapanggih-panggih. Hese. Sakalina Gusti Allah deuk manggihan Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa maksudna deuk dibere kapanggih jeung Gusti Allah di Gunung Tursina. Syarat-syarat teh loba jasa. Hiji puasa heula 40 poe. Dua kudu miceunan segala rupa nu aya di awak. Baju ulah leuwih ti hiji bae Musa. Mana kapanggih jeung jelema selama 40 poe. Eta teh riyadhah Kangjeng Nabi Musa, sagede Kangjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah, hayang kapanggih jeung Gusti Allah, syaratna loba jasa jeung hese. Ketika kapanggih jeung Gusti Allah teu kuateun Kangjeng Nabi kharra saiko. Dan musruk Kangjeng Nabi Musa. Tapi Kangjeng Nabi urang mah teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah. Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah nu penting mah abdi mah ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti ngajauhan larangan Gusti instruksi ti Gusti titah nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun kitu bae abdi mah Gusti teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah jol dijemput ku malaikat Jibril dibawakeun buruk dibersihan heula naik cek Jibril deuk dibawa ka mana teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah dek dibawa ke mana dek kumaha henteu dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail mawa ke buruk naik berangkat datang ke Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kanjeng Nabi dek dibawa ke mana henteu gerak Allah bae mah datang ka dia turun cekang malaikat Jibril turun salat imaman Allahu Akbar nabi-nabi jeung rasul ngamakmum di tukang dek nanyakeun teh Kanjeng Nabi dek dibawa ke mana henteu beres naik cek Kangjeng cek malaikat Jibril ayo berangkat ka luhur naik ka langit ka hiji nanya teu Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu janu ditanya sama malaikat Jibril man hada saya ada Muhammad apa geus aya ieu instruksi geus saya teh ana Jibril aya teh nu dibarengan Muhammad geus dibere izin geus naik Kangjeng Nabi na ditanya henteu Kangjeng Nabi mah nanya doang aya teh saha aya di mana henteu nanyakeun deuk dibawa ka mana henteu teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu ulah hayang kapanggih jeung Allah ai salat henteu tolol teh coba pakai udeng-udeng pakai jubah deuk ka mana deuk ka Allah weuy zohor moal aing mah moal zohor geus liwat aing mah zohor syariat mah kos kitu mah aing mah geus datang ka hakikat waduh ranteh habak bebeutkeun lain kita iya beda Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah setelah hayang teu kuateun Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi urang mah tenang bae sebab naon teu hayangan ngalaksanakeun parentahanana begitu datang ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril mah teu kuat cek Kangjeng Nabi Jibril atuh bareng dia tatarina bareng lain wilayah kula mah ngan datang ka dieu doang cek malaikat Jibril naik bae ka dieu tuh kula mah ajur cek nya jadi ulah sok haju ngeleuwihan wilayah ulah sing hade wilayah tadi jaga satu cek balik ke Kangjeng Nabi tungguan we di dah naik Kangjeng Nabi mah sorangan zat berarti luhur jasa Kangjeng Nabi pangkat dibandingkan malaikat Jibril ge sugan hayang henteu jata mah dibawa ku Gusti Allah teh nu mantak cek Sidina Ali ai anjeun si maripat kumaha eta kunaon cek Sidina Ali maripat kula mah ku Allah ti Allah ka Allah lainang kula lamun urang hayang maripat moal datang-datang urang hayang jadi wali moal datang-datang ai lain wali mujbir mah
wal bisa geus ulah nyaritakeun kos kitu kuari mah salat nu bagus zahirna batinna bersihan engke ge datang sorangan ulah maksud nyieun kolong nyieun bae bale nu rapi engke teu kolong mah aya jadi aya kolongan atuh aya asal nyieun bale bae aya kolongan ulah maksud nyieun kolong ai balena teu rapi lain kolong ngorosot bae mah kahandap poe manjeun bae bale nu rapi kolong mah pasti aya nah urang ge ibadah teh rapihan marifat engke aya sorangan ulah dihayalkeun mantap kamari jelema cenah hayang jasa manggihan Lailatul Qadar datang ka kiamat moal teu bisa dihayang-hayang diintip emang sih mbah diintip intip Lailatul Qadar cenah di lapangan mana Citra ya Allah intip Lailatul Qadar di Citra sia mah waduh atuh kapanggih teh mangke jeung naon BH teh mah ulah dihayal Lailatul Qadar ulah dihayal-hayal hayang mah hayang bae ngan ulah dihayal-hayal atuh bersihan bae batin Lailatul Qadar mah datang sorangan da Lailatul Qadar mah terus bae diturunkeun jeung kapanggihna jeung jelema nu bersih daripada urang ngahayal-ngahayal ulah engke ge Lailatul batak waliullah kapanggih jeung Lailatul Qadarna beda-beda aya nu keur salat aya nu keur di kamar aya nu keur maca Quran aya nu keur ngobrol aya nu keur diuk bae aya nu keur di jalan atuh kumaha bae teh Gusti Allah nu mere anu penting bersih hate ai urang mah aya hate teh dibersihan aya Lailatul Qadarna diintip blow on bersihan batin Lailatul Qadarna ulah dihayal-hayal asal batin bersih bae Lailatul Qadar mah nyorot ka urang sesuai jeung kebersihan urang tuh nu mantak Kangjeng Nabi mah teu hayangan kapanggih jeung Allah dibere dengan mudah kuat Kangjeng Nabi Musa mah hayang jasa kapanggih jeung Allah lillah ka kapanggih jeung make syarat kitulah carita jelema nu endek makrifat ka Gusti Allah teh wa zarullahiral ismi wa batinah tinggalkan guardianan kabeh dosa-dosa nu zahir nu patali jeung raga wa batinah jeung dosa nu tersembunyi ya nen aya di jero hate wal ismu kila asina wa kila kullu masyiatin cek sakaol mah lain zina seluruh permaksiatan yo sing hade innal ladzina yaksibuna al isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun sanyanya jelema anu migawe kana dosa baik dosa anu zahir maupun dosa anu batin engke teh bakal dibalas ku sebab pagawean manehanana di dunia ya Allah ya Rabbi urang teh sugan teh mah geus neuleuh bae geus ngadenge bae sugan teh mah nyekel bae sugan teh mah ngomong doang sugan teh mah lelengkan horenganan sayujzauna bakal dibalas ku Gusti Allah jaga di akhirat balasanana diadilkeun ku Gusti Allah disesuaikeun bima kanu yaqtarifun ku sebab pagawean nu kurang dilampahan di dunia nu teu katobatan teh nah iya bata pake neuleuan anu diharamkeun ku Gusti Allah can katobatan sayujzauna bima kan bakal dibalas ku sebab mata nu ku anjeun digunakeun pake neuleuh haram-haraman celi sayujzauna bakal dibales eta celi pake ngadengekeun nu diharamkeun ku Gusti Allah sungut sayujzauna bakal dibales ku sebab ngomong-ngomong nu diharamkeun ku Gusti Allah leungeun sayujzauna sopo sayujzauna geus puguh kabair zina jeung sajabana mah nah ieu lah sayujzauna bima kanu yaqtarifun sing hade urang mumpung masih keneh dibere umur ku Gusti Allah dibere sehat ji teu nyaho bawa isukan dicabut nyawa bawa minggu hareup dicabut nyawa bawa bulan hareup dicabut nyawa ai kitu mah geus katobatan ngeunah tapi lamun can katobatan ieu rempan ning rempan mantaklah cek ulah bae geus aki-aki mah geus umur 40 ka luhur 50 mah komo-komo 60 mah geus ngongkoyangkeun tasbih bae geus ulah aya dipake mah kongkoyangkeun bae cek ulah mah geus ulahna naon geus bae di imah masyaallah moal kebal deui tah ngaca geus peot kulit dikieu-kieu geus peot kabeh geus peot bobogaan geus hese ka hudang angel sanjana ditoelan ge angel jasa henteu cara keur ngora teh jauh keneh teng
kabelan eta itu sing ada yang sare paeh berarti teh sebab bobogaan ini sekajakan paeh tah iya barang aja guari atuh jaya geus huisan kabeh bahkan huis teh lain di hulu bae bareng leuleuh ka handap jaya nu handap ge huisan huis teh geus ka handap-handap berarti kan geus kolot jasa ya Allah ya Rabbi juneuleuh ka pamajikanna naon ini nu dihandap huisan tuh wah itu tanya-tanya lain cobain wah mukos kitu mah lain kudu ditanya pake si dirina hebat deh tah eta urang geus kosida sadar berarti urang geus kolot atuh maning ibadah konsisten urang ngoyeuna mah geus asal isuk-isuk jam 7 kacai jam 8 tawa jam 9 duha lah jangan semal kebal deui salat duha 8 rakaat usolli sunat 2 rakaat ulah 8 rakaat sekaligus dua rakaat loh tenang panggil ke orang anak orang itu kontrakan itu tuh jang sia itu tuh toko-toko tuh jang sianya guys emang apa dekat mana abang mau kembali gelah tuh sekolah ieu tapi tetap bagi dua sia ngalaksanakeun store ka aing deres sakit tuh guys deres karena yang hidup keneh guys jadi guys plong guys petulah patel urusan usia sawah aing merek ibadah bae ka Gusti Allah beuh eta kolot mantap jasa hebat jasa mah kolot gas maghrib maca Quran atawa maca sholawat datang ka Isya ulah balik di masjid sakedeung ti maghrib ka Isya kuat kebalik blow on teh kolot acara TV cara kiai eta sih di kolot mah papegatan mantak naon yang TV papegatan isin engke lamun dihudangkeun ti kubur engke TV ti tadi panggul mana isin jadi isin urang ya Allah geus kolot-kolot nya bongkok pan manggul TV cak tetangga-tetangga ge eta naon lah sia kalau teh nyawa wae kunaon teh dibangun aing resep jasa baheula ieu TV ka bawa bae wae geus dipiceunan ge nempel deui cak pan teu kudu ditanya sama ku malaikat karesepna berarti TV isin nih daripada ke di akhirat kurang dibang baluhan TV paling ti kuari papegatan yang TV ya Allah ya Rabbi naon ngeunahna siti baheula nonton sinetron nonton film jeung sajabana jasa kikituna keneh bae urang dilalaga kuno kos karari itu atuh mani di ka Allah geun geus aing mah kuari lah tas magrib moal keluar aing mah geus datang ka Isya maca sholawat tungkul ngacai daripada nonton TV mending ngaca saya mau mendingan HSP guys lah udang jam 12 Isya tanya sendiri ikir cerita tinggalkan dosa zahir dosa batin mentak ieu hese ieu pelebahan micenan batin mah eta teh anu kitu ngaranna guru toriko lamun zahir mah guru syariat lah babari tah mah syariat ge geus ngalaksanakeun tah mah nitahan si hade tapi pelebah batin mah ieu mah ngaranna guru toriko eta mah kudu dibenturan ku zikir kudu aya tafakur jeung kudu aya muraqabah mulai kalau geus kos kitu kakara kurang api lain kege ka dosa-dosa geus api lain teu hayang sebab naon kadeleuna eta teh ku syahwat ngeunah tapi kapan ingat beuh eta teh seuneu tama dina ilmu tarekat bakos gitu lamun urang mikiran kana kangeunahan bae urang bakal terus bae terlena kudu kumaha tuh nah urang lamun dahar teh ulah mikiran ngeunahna ceuk ahli tarekat mah kudu mikiran naon kaluarna hatina kaluar kumaha eta nu kaluar ti bujur bagus tah teu panjore daging hayam daging domba opor segala rupa ngeunah amat tapi ieu lamun geus asup ka beuteung bae mules kaluar nah jore amat naon bedana nu kaluar ti dieu jeung nu deuk diasupkeun eta keneh mulai tak urang moal rada moal pati hayang mun basi keneh hayang keneh bae teundeun habak kotoran di dinya di sisi akur teh sebenarnya mah
orang mencari ilmu torekat teh kos gitu. Jadi hese mata katu kiai kuari jelema kuari norekat da jala eta mah norekat zikir doang. Manya bu guru zikir torekat main limbah. Nyai mah ahli torekat ngalimbah. Geus ku guru torekat di mana? Di Jawa Timur. Kuari main partai ting bating. Eueuh ti dituna nu main torekat kudu main partai eueuh sebab eta mah hahala. Pan aib torekat mah ninggalkeun urusan dunia deuk ka Allah. Ai partai? Nu mantap lamun aya kiai ngomong-ngomong torekat haju nya hancur di partai. Kalian salah jeung aturan teh kos kitu teh salah jeung aturan. Lain lalagan salah. Besinya penasaran kita datang ka dieu. Dia kumaha dia diajak dahar ku aing. Salah teh kos kitu teh tah mawani. Tuh mata kuari mah ahli torekat malah geus ngaijazahkeun mursyid berarti kan. Mursyid. Kan guru torekat mah ngaranna mursyid. Geus beres. Menang sabulat teh dipanggil. Sia murid aingnya. Ieu mama kuari keur ngadukung Partai Demokrat. Sia ada sia kudu nurut ka guru pan sia aing teh guru sia. Teu meunang dina torekat mah teu akur jeung guru. Awas sia disapa sia kan aing mah guru torekat jadi puyeng kieu aing. Puyeng aing mah. Oh, salah tak guru torekat teh. Tampiling mursyid kos gitu. Lain gitu tentrem malah nganasehatan. Ulah pati resep teuing ka dunianya. Guru torekat mah kos gitu. Jadi kita dunia ke mana ge? Ka dieu geun yang mama. Kasubur geun abad guru torekat kos gitu ieu. Salah bae guru torekat teh. Layahna di stop heulanan. Aya dunia nu aya ka masjidkeun, ka musolakeun, majelis taklim pasantren. Ayo kita sarukeun besi kaburu pae. Eta bener tah. Ketika ngabangun pasantren nu batur bendunya. Sia teu ngarti. Maksud pasantren teh lain batur mati. Topok dong sia. Guru torekat blon deui bae. Dihayangna ka nyana bae ulah ka batur. Ih jelema tolol. Coba tak hese da kan mursyid da geus ulah guguru heulanan kuari mah deuleuh heula jelemana. Jadi zikir itu berarti zikir biasa bae heulana. Nah, ieu maksudna naon? Ieu tati tahu wazarul zahirul ismi wa batina. Keur zahirul ismi mah babari tapi wa batina. Ieu nu hese ieu. Masyaallah. Capek jasa. Udang dipeting teh kuarina pakuran nu ditapakuran teh nikmat-nikmat ti Gusti Allah. Mulai urang tafakur nikmat nu dibikeun ka urang, dibikeun ka makhluk-makhluk. Maha sagala-gala Gusti. Tafakur urang ka makhluk Gusti, para rasul, para nabi nu geus bararisaan jasa ngalempeng-lempengkeun hate. Tafakuran ku urang Ahmad, tafakuran Muhammad. Luar biasa sama Gusti. Abeh naon abeh nyurup ka diri urang, abeh nyurup urang teh napakuran Kangjeng Nabi lain salam-salam haju menang berkat bae. Assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum. Assalamualaikum asqal asqiya ya assalamualaikum. Assalamualaikum asqal asqiya ya assalamualaikum. Rabbis samai beres balik berkat nah ya sekaji podo li sial kaing di bae asana ya anu dibaca kurang teh tadi assalamualaikum sayyidal anbiya asfal asfiya boh jelema anu nyaritakeun dicaritakeun ka beningan hati lamun teu ditapakuran bahasa-bahasa eta atuh ka berkat bae lupatna. Berkat baik apa pernah Kanjeng Nabi nyaritakeun berkatnya henteu. Malah tuh urang mah macanyana aju ka berkat. Mobil teu daekeun leumpang ieu naon ieu panitia da teh horenganan amplop poho. Mobil teu daekeun barang amplop. Oh ieu kiai hadena ge can berangkat cek cenah teh. Ieu ya amplop jatah aju tokcer bae. Sial ta mobilnya kawan jasa.
nu dibaca kurang assalamualaikum Zainal Anbiya assalamualaikum Atqal Atqiya assalamualaikum Asfal Asfiya assalamualaikum Askal Asqiya eta pan maknana pohara jasa mun teu ditapakuran kurang dimaknaan doang moal nyurusup ka jero hate tapi ketika kurang ditapakuran muraqabah Ahmadiyah muraqabah Muhammadiyah di muraqabahan kurang impleng kurang sapeting eta kamulyaan Kangjeng jeung keagungan Kangjeng sifatan-sifatan Kangjeng jeung kebersihan Kangjeng datang ka miraj-miraj da Kangjeng sapoting dua peting tilu peting bakal nyulusup ka jero hate urang set leuleus hate urang hayang nurutan Kangjeng Nabi mulai tidinya tet lelengkahan urang teh nuturkeun Kangjeng Nabi set geus mah nyaritakeun berkah setater ge langsung tongger teh mah oh itu sabab muraqabah kan hese nah ilah nek bicenan zahirul ismi wa batin